nyanyi tuh cok cuma ya laguna tuh mana 99 gitar geus dimain bu nyanyi tuh nyanyi ungu Nyanyi naon we sok. semua kira can benar gitar kenal ya buset mahal eta gitar gabut teh gabut cok sia gabut tuh dong gabut gitaran lah gandeng bisa ya Ustadz liwat soalnya kamari kayak audisi orang dia menang sih juara orang kaler Juara naon? dakwah kamari teh ente lalajo di tablet mau menang juara 2 Hebatnya. Emang saya sih, Wak. orang kaler cuma tuh dana kardun itu nya juara kan kamari teh ente nempo di YouTube Heeh. saya teh siga si Tono tapi Stone hebatnya. ya Hebatnya eta budak. poin teh di tempuhannya buset segan pokoknya mah juri ge malah bener Bil sia nya Bil bener pu geuning pu rom bener asli Bener biasanya teh Bil. ya kamu mana nu poin tadi di SMS Bil si Tono juara pesan balaku ke aing enak mah kono mah mau nanya-nanya acan ke aing ngomongna mah enak mana balik cenah oh balik dan naik bus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Madesu masa depan suram. Ya Allah. Semenjak menang jadi dai nu tadi dicaritakan teh ka orang-orang nyebut madesu parah Pisan ya. Cikal kamu berdua astagfirullah makruh jamaah ya itu makruh ya makruh tad sing saha jalma anu sok ngudud ari dieu tos dahar seueul pan pokona sing ariling we ya rukun iman jeung rukun Islam eta beda deui ada jero we geus mulau bisa tahu sia si Tono dengekeun heula we nya siap bener dengekeun lamun ustad ngomong lamun ustad ceramah omat tong milu ngomong nyata aya nama orang balik deui ta masalah rukun Islam aing rek nanya ka saria aya baraha coba rukun Islam ya jadi sia baraha naonna eta tadi sabaraha aing mah sekolah madrasah getaran nepi diajarkan tentang rukun-rukun gitu teh aing pada nembalan aya 8 cenah salah ya salah berat sarua itu apa anu bener mah 5 nah 5 nu bener mah bener kok 5 ieu 5 salah oh salah 12 aing mah coba tanya ke mataran Ustaz lebih bener teh tuh 5 sia kameramen nyaho teh baraha cik aing mah 7 8,5. oh 12 cek urang mana. coba tanyakeun si ustadna Tad. Barah tad. ya saralah kabeh cok salah cok baraha kitu tad baraha aya 5 ieu nya lapareun tadi ieu awas tah ieu 5 mah tadi mah 4 5 ieu 5 ji syahadat 2 salat 3 zakat 4 puasa oh berarti 4 rukun Islam teh aya 4 Ustad bener teh balik ini rukun Islam aya 4 beda masjid dina Ari jadinya ka mana sih eta? tadi kan ku aing geus bejaan Aing mah. pancek aing ge 5 tah ieu 5 opat cenah ge duduk lagi Iya. leungeunna 4
Ya, orang hitung. Hijipan sadat, sholat, benar. zakat, puasa, Puasa. pergi haji jika mampu. Nu mampu eta. Mampu tapi mana nama ya opat. Beda masjid jo. Gua balik deui mah namanya. Balik tuh tadi. Ya, Pak. Tolong dijelaskan. Antara konaheulanya. Oh, mangga. Ambes relax. Hiji we nyengetna. Buset deh. Bulu irung aman. Aman. Coba jelaskan. Kurang mah ya 5. Ulah sok main-main tentang agama. Bahaya bisi kawalat. Lumbuk rukun Islam teh aya 4. Pan ku aing itu tadi dihitung aya 4 ya. Ade ulah sampai sok ditambahan bahaya ieu. Tadi aya baraha. Perasaan aya 5 dah rukun Islam mah. Tah nu terakhir naon? Nu terakhir naon eta? Ane nyate poe emang. Apal aing mah tadi. Ari munggah haji asup rukun Islaman eta tad. Kade beda eta mah. Teu asup ka rukun Islam. Tetep 4 deui selain 4 mah. Ih, ngan opat we. 5 tad. Wah, ini lah ganden ya. Bil. Semangat tuh, Sabar. Emosi wa. Geus dengikeun heula ayeuna mah dengikeun heula. Opat wae. Geus bil dengikeun heula aja geus dengikeun. Balik tad. 4/5. Tetep 4 deui selain 4 mah. Tadi kan geus dihitung Ustad ge rukun Islam teh aya 4. Ya tad. Rokok. Kumaha mun 5? Dia maksudna nyogok ka panaon. Tong sok kitu itu bahaya agama. Tapi mun didinya maksa nya 5 we. Tadi di mana hiji teh? Haji tad. Tah eta bener. Mantaknya sing barenner kudu apal kana rukun Islam, rukun iman, sing arapal kana kabeh teh. Payah sianan tong saresat kabeh. Ceramah kondang ge mah terbalik semua. Tenang. Rukun iman aja segitu. Gua balik beda masjid mah. Sesat eta mah. Sesat ya emang kudu wajibna Sepi dinepi. eta mah. Pantau. Ya, assalamualaikum buat teman-teman subscriber Dayut Entertainment. Kali ini hanya berceritakan tentang sebuah film yang kita angkat dari sebuah wayang golek ya, yang berceritakan tentang rukun Islam dan iman, dan itu perdebatan sangat panjang. Dan di sini kita hanya sekedar memparodikannya saja, tidak ada maksud apa-apa, dan mudah-mudahan film kali ini bisa menghibur. Dan si Tono emang lain ustad ya. Jadi ini berceritakan tentang ketidaktahuan rukun Islam atau rukun iman itu ada berapa ya. Tapi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua yang terkait atau yang merasa singgung, dan jujur kami tidak menyinggung pihak manapun. Semoga terhibur dan semoga semua mengambil sisi positif dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.